Ce. Ece bosen tuh sih jadi juri. Bosan sih henteu. Masuk ke regetana ya ka jelema nu mesti hirup. Nah, kunaon? Eta we mari kana dulu pisan kana ibadah. Pecegah harita keur hirup keneh. Terlalu sibuk nangan duit. Kita keur ibadah ge loba kaliwat. Tah kaduhung nama ayeuna. Pana nu sakitu lowana. Hiji ge eueuh nu dibawa maot. Sanyana da ce. Ari geus kieu mah urang teh kur tibang mawa amal soleh. Oce masa memeh maot meuli heula lampu anu hargana puluhan juta keur ieu mah. Tapi ari geus maot mah eta lampu anu puluhan juta teh bisa nyaangan di alam kubur. Anu bisa nyaangan urang di alam kubur mah eueuh lian ieu wati salat urang. Pantesan di jero kubur ece mah meuni paroe. Salatna kur tibang magrib jeung lohor. Pantesan atuh mending hareueum gitu. Ari abi mah ce kahirupan samemeh maot teh nya bisa dibilang keur geunah-geunahna hirup. Nah kumaha kitu? Abi mah ce menangkeun pagawean anu teu ripuh, gajihna gede, dununganana bageus. Bahkan ari kudu dibejakeun mah ce abi teh karyawan hiji-hijina anu dipikanya ku dunungan. Terus Gawe karek ge 2 bulan eta gaji geus ditaekeun 3 kali lipat. Encan bonus mah eta teh saminggu sakali. Katempo we gawe rada hareap. Sok langsung ditahre ku gunungan. Tapi tetep dibayar sanajan pre saminggu oge. nah batur teh saririkeun eta. Nya saririkeun atuh. Ngan abi mah teu palire. Komo pas terakhirnya abi mah dipangmelikeun heula mobil ku dunungan. Keur mangkat gawe cenah. Pokona mah ce pagawean abi mah istuning genah lah. Terus harita Ece mau tak kunaon? Disulurkeun.